Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadil mu'minin. Walhamdulillahi marfa'il bil 'azmati wa jala'a mutakhidhi bi zawqin 'azmu kama amatana jayyan syaraqa wa nadhara muslim muqaddas asimat qudus binata wa intiqa wa ittisawa bisab alimil gabi wa syahadati kabir muta'awwa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadil hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi alladziina khalasatlahu amma wa sababihum wa ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum bima lahum min mahamidi sifatil mahasini halal ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka amma ba'du ala hadiniya wa la kulli niyatin sallallahu hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jawab sumaila lisilsilatu qadil asabati ma'asuri raya wa jami'al ladhi rukusi sallallahu hadratin sultani awliya al-basi'adu bil amin syarina syaradu qadratin qadallahu sirah wa sayyidina sayyidina badri wa sayyidina syamadu bisa wa sayyidina Muhammad wa bin Muhammad wa sayyidina Muhammad syaradu wa bataja'ali bin sayyidina syaradu wa subhanallah sirahum wa suri wa qurbi wa sayyidina majid sumaila wa bin hadha kitab al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hikmah muka 228 kamari urang nerangkeun tentang perkara hati al-waridah. Namun al-waridah nyata ilham ti Allah pituduh atau tajalli atau kondisi awal, kondisi spiritual anu langsung ti Allah karena hati hambana. Ya, warid ngabogaan kekuatan anu rohaka, anu rosa, hatina nu hebat. Jeung maksa lamun warid geus kana hate sanajan eta hate pinuh ku kotor dunia jeung maksiat, maka manehna bisa ngancurkeun sarta ngaleungitkeun sagala adat kebiasaan goreng nafsu anu disebut al-wa'id. Tuluy diganti ku sifat-sifat anu mulia tu diridhoan ku Allah. Maka kamari urang ngebahas tentang masih tina masalah warid didinya. Musonif ibaratkeun warid teh kaos bala tentara raja anu ngaranjah atau anu nyerang hiji lembur, maka eta tentara teh bakal ngawasa sakana robah total tatanan di jero lembur anu dijajah eta secara mutlak. Maka hakikat jeung kesimpulan akhir dina hikmah 228 nyata la haula wala quwata illa billah. Robbana hate jalma tina goreng jadi hadi lain meunang kakuatan akal atawa usaha manusia sorangan, tapi lantaran ayeuna pitulung jeung panceran cahaya wae ti Allah. Nyaket ayeuna urang nerangkeun masalah masih kena tina warid nya sambungan tina kamari tapi dina hikmah nu ka 228. Awal duyatin min hadrati qahari ari warid eta sumping eta warid ti painunjat nu maha ngalehkeun ay anna lahu qahra wa talabatu li wurudihi tegas nasanya eta tetep pikeun warid naon sifat maksa dingalehkeun ya min hadrati ismil qahari kana sumping warid ti painun jenenganna anu maha ngalehkeun Allah wa qaharu jeung ari anu maha ngalehkeun wa ghalibu eta zat anu menang alladzi la yughlabu anu mah bisa ngalehkeun naon eta sija li azali dalika yudomihu syai'un karena eta perkara mangka moal nabrak kana eta waris naon hiji perkara oge maka kekuatan ketika Allah bisa menghendaki ma'arahun natil basyariati ya karena tina pirang-pirang katololan atau sifat kabodohan bangsa kemanusiaan ay azalahu iwatinon mancerkeun eta warid kana eta perkara illa damabuhu ya iwatinanceurkeun atau mencakeun eta warid kana eta perkara ay azalahu teu geus ngaleungitkeun eta warid kana eta perkara
wa manahu fil asli jeung ari hatina lapan damago dina asalna asoba dimahu bidarbin gitu eta neunggeu naon anu paneunggeu kana ututna jama kalian margina eta paneunggeu waya jamuhu minhu islamuhu wa idhabuhu jeung netepkeun naon wajib dina eta kajadian naon ruksakna eta naon pikiran jeung leumitna eta pikiran teu ka hati wa aidon hakun jeung ari eta wardi eta perkara nu hak warada ala batil anu datang eta hak kana perkara nu batil wal batilu la sabatu ulama hakko jeung ari perkara nu batil eta pancet eta tetep pikeun batil sataena perkara nu hak qala ta'ala panaposna doa ta'ala ba'ati bil haqqi ala batil fayadallahu faidahu zahi baikna kami rek maredogeun kami kalayan manu perkara nu hak kana perkara nu batil maka ngancurkeun eta hak kana batil maka nalika eta batil eta anu tutur leungit. Jadi alasan musonib cenah nulis ieu hikmah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari parantos ngajelaskeun yen kali kawaid atau tajali atau ilham di Allah datang maka naon eta si warid bakal ngaruksak sarta ngaleungitkeun adat kebiasaan goreng anu awaid kebiasaan goreng atau misalkan tabiatnya nu coba ngomong bisa dirubah nya eta mah geus tabiatna kitu lah hese bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semakin kurang percaya Allah Maha Kuasa karena segala perkara, maka semakin tentram hidup kurang. Sabab nalika Allah mendatangkeun warid dan saperti tentara raja anu ngaranjah hiji lembur. Ya dina Al-Qur'an dijelaskeun tadi teh. Alasanna ilmu sorif nulis kana ieu uraya. Awalul jati min khadratil qahar nya tapi keur ngajelaskeun nah hasata kumaha eta warid bisa boga kakuatan sakitu hebatna nepi ka bisa ngancurkeun watak manusia anu geus lakar puluhan tahun teh. Pas eta mah tukang bohong geus mobil motor deui teu kitu. Ya. Ai masalah warid mah. Kan kitu ge ai warid datang ti Allah lamun urangna aya wirid gitu. Hubungannya nyata naon minaka dalil atau alasan logis itu nanti alasan logisna hikmah sarta cara ngajelaskeun pengaruhna naon anu lumangsung sedeukeun hikmah ieu ngajelaskeun naon ngajelaskeun sumber kakuatan nah hal eta bisa lumangsung. Jadi hikmah ieu ngajelaskeun sifat esensial tina warid. Al-qahru wal ghalabah warid lain saukut pituduh biasa tapi mawa sifat kekuatan anu unggul sabab datangna langsung dipayeuneun asma Allah Al-Qahar nu mangelehkeun satama bisa ngelehkeun kunaon bae. Oge naon damakohu dina bahasa Arab asal kecap damago teh nyata neunggel sirah jaman nepi ka keuna kana utuhna kana polona itu. Baru karena jama eta bakal maut atau bakal hancur seketika maka itu ngarupakeun kinayah atau siloka dina balagoma yang kebiasaan goreng katumpuran nafsu sarta sifat ujub manusia bakal paes sarta rusak total teu walakaya nalika diteungeuh ku cahaya wadidillahi eta datangna warid ka urang ku rupa-rupa biasana ku musibah ya ku musibah atau ku gering urang atau ku nyeri hatena urang atau misalkan kadang-kadang kieu lamun dina masa-masa rumaja mah ketika urang teu keur bogo-bogohna kitu nya keur bogo-bogohna ya babisi pengalaman terus pas waktu urang keur bogo-bogohna ningali si eta kabogo urang teh naon kabogo urang teh kalah bobogohan deui jeung batur. Lamun urang narima kalayan ikhlas maka itu berbentuk warid sabana mungkin itu jawaban dari Allah bahwa dia itu bukan yang terbaik untuk kita gitu. Maka ketika oh ya Allah goreng geuninganan bobogohan teh oh ya Allah goreng geuningan urang nanti ngelakukeun hal ieu teh maka naon maka urang bakal ngarasa luar biasa. Jadi kunaon datang nawarid ka Allah ka urang eta kumbantu kumaha Allah lain kumaha urang. Nah kitu teh ya ari naon ari urang kadang-kadang sok teu apal nya samoga kieu aya carita ya. Dina sejarah para sahabat Rasulullah SAW dia mengenai kumaha Allah masana ka hiji zaman. Jadi contoh anu pernahna kana ieu nyata contoh khulafa Rasyidin atau Sayyidina Umar bin Khattab anu ka khilafah khalifah anu kadua nyata Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu. Jadi
Iya datang nawarid di hadirat Allah anu maha kohar anu langsung ngancurkeun serta rusak damago ya. Damago teh sagala watak jahiliyah gitu. Watak jahiliyah jeung adat kebiasaan goreng nafsu Sayyidina Umar bin Khattab. Kumaha kayan hate sancana Sayyidina Umar bin Khattab, pan urang geus apa sadare ya Sayyidina Umar bin Khattab teh kumaha. Sancan kenging walid eta Umar bin Khattab nyata jawara Quraisy, hatena jagoan Quraisy anu kacida dipikasina. Hatena teh pilu ku adat, hatena teh ku adat kebiasaan jahiliyah, teu kaok batu nyinggung, diteungeuh bahkan non loba sakali teh melukai orang lain. Bahkan tersauti kabinasa ya oge tersauti to burani kabatur ka anak sorang oge dibinasa anak awalnya kelucu-lucuna dikubur hirup-hirup ku Sayyidina Umar di ruang koropes eta dina sebagian sadis Umar bin Khattab sehingga naon ya kan di golongan Bani teh di Bani Adi sehingga rada segan batur teh arek nindak Sayyidina Umar bin Khattab teh oge naon sering minum khamar ngalacur gitu kan bahkan nanti dia mempunyai patung berhala luar biasa ya. Soka pesta-pesta pora nanti sok pora nanti sok hura-hura pesta pora eta dina cecep banget ke Islamna bahkan unggah apa Sayyidina Umar bin Khattab membawa pedang dengan baginda Nabi gitu bahkan nanti nepi ka osok nyiksa para sahabat anu lemah ya anu lemah bahkan disiksa nanti ketika nanti secara kemanusiaan maka mutus puncak nama nalika Sayyidina Umar kenangan Rasulullah jeung para sahabat anu abut ka Islam dina hiji belokan manehna panggih jeung hiji jalma nyata mata kahudangkeun nafsu atau puncakna nafsu amaroh Umar bin Khattab nalika manehna kaluar ti imah bari moal pedang boga niat anu kacida sarakanna hayang maehan Rasulullah hayang ngabunuh Rasulullah. Nalika Sayyidina Umar menuju jalan ya dia belokan kalayan nafsu geus kakolak geus aya dina embun-embun gitu sieuna teh aya jemaah Islam anu nanti anu keur cicing dan disabet sigana teh nanti beheungna tapi dina waktu hari tadi tanya ku batur Umar maneh ka mana aing rek neangan Rasulullah aing katanya ceceupna bakal sawe sahabat anu abus eta sahabat jama-jama anu abus ka Islam ku aing dipaehan ti ayeuna maka cek eta jama ya bisa eta jama teh maneh mah ulah kan yang jauh cenah adi maneh sorangan oge geus asup Islam geus jadi pengikut Muhammad gitu saha cenah dulur anjeun adi anjeun awewe nu ngaranna Fatimah jeung salakina geus asup Islam langsung Sayyidina Umar marah nah bener teh sia jelema teh dina di kawak kitu tah bari jeung diancam gitu bener teh maneh ngomong bener sok cenah tingali ka imahna maka Sayyidina Umar langsung nyerang ka imahna bari mau amarah batur nanya ge teu dileuleuk acan aya sampang halangan ditalakung ku Sayyidina Umar tah nalika pas waktu dongkap kadinya ternyata ngadamu si nanti si tipan teh adina Sayyidina Umar teh keur maca surat Toha ya ngadenge lulurung anu teh timiti awal ya eta ayat Al-Qur'an asup kana hatena tawalidah asup kana hatena terus naon asup kana hatena bari jeung naon bari minangka awalidah cahaya bebeneran ti Allah maka dina sakiceuk panon satarikan nafas sifat Allah anu maha ngalehkeun al-qahar eta ngaliwatan eta langsung nempuhkan hati umat Fa'adata bihi awalan saniatan maka ngalian eta wali dina amarah Umar anu hakena katna teh kana tingkah anu mulia tadina kawasun muntab-muntab seketika langsung palung tadi kan masih cabok adina teh bahkan ketika itu bukan hanya dipukul sampai berdarah gitu tapi ketika nanti hatena ngadadak leper non kurasa sieun ke Allah maka dina waktu hari teh cenah teh Sayyidina Umar langsung nyokot kesalakina eta sifat teh mana nu dibaca ku maneh tadi eta teh surah eta teh ayat firman Allah surat Toha mana ningali ulahkeun geus dihancurkeun ulahkeun maka
Jadi nu asana watak jahiliyah Umar bin Khattab kawas batu ada minum khamar maihan terus oge hayang ngabunuh Rasulullah hancur total bahkan non paeh seketika dibaratkeun kawas non kawas anu otak teh kawas otak nu diteungeul nya diteungeul tarik nepi ka rusak sarta moal bisa udang deui maka eta kekuatan robaniyah jadi urang kitu nanti aduh urang masih gak yang penting mah urang aya himmah aya cita-cita tinggi bareng deuk ikhtiar ya semoga kan bisa jadi belum nanti bisa jadi orang kan menahim nanti menang warid ieu ya warid mah ongkah kabeungharan gitu kan bade misalkeun hidayah tinana ieu kekuatan robannya parantos ngalihkeun kekuatan nafsu basari Umar maka Umar anu tadi keluar imah mawa pedang hayang maehan Rasul robah total jadi lumpat nih nanti keadina langsung bejakeun di mana Muhammad ayeuna maka tidak bejakeun asal nama karena bejakeun kami arek datang ka Nabi Muhammad lain rek maehan tapi raon arek nyerahkeun diri sapinuhna jadi ku Allah diganti ku sifat-sifat anu diridoan ausopan mardiyah ya dan kumaha Sayyidina Umar katuna teh anu kasohor dina teh ku Allah dimulyahkeun bahkan nanti disebut pendamping Rasulullah ngabogaan sifat mahabbah tinggi ke Allah juhud ya maka nanti di Rasulullah diberi gelar Al-Faruq nah Al-Faruq teh Umar Al-Faruq teh anu bisa membedakan antara hak jeung batil jadi kan teh surat Toha teh kan Toha ma anzalna ilal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yasha tanzila mimman khalaqal arda was samawati wal ula tadinya geus mangga geter si Umar teh Ar-Rahmani 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sarat wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ieu nanti dina eta artina ge geus geter urang Toha nya kami henteu ma'anzalna ika Qur'an litasqa kami henteu nurunkeun Al-Qur'an ka anjeun Muhammad sangkan anjeun jadi cilaka henteu aku datang nanti Allah nitah ka urang salat nitah ka urang sedekah nitah ka urang infak nitah ka urang tolab ilmu lain nanti henteu matak dilakahkeun ceuk illa tadhkiratan liman yasha angin pikeun jadi pituduh pepeling pikeun jalma nu boga rasa sieun ka Allah nya ka jalma teu boga rasa sieun ka Allah teu ngarasa diawasi ku Allah teu boga rasa gimil ka Allah saeutik dina hatina moal jadi pituduh teh aku rasana jan dibaca sabaraha kali ge tanzila mimman khalaqal arda was samawati wal ula anu diturunkeun ti zat anu parantos nyiptakeun bumi sarta langit-langit anu luhur Ar-Rahman asis tawa nyata zat anu maha welas asih anu ngawasa di luhureun aras maka lahu ma fis samawati ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sarab bari jeung naon milik mantena sagala perkara nu di langit anu aya di bumi anu aya di antara duana sarta naon anu di sahandapeun tanu maka ngadamu ayat eta nalika Sayyidina Umar ngadamu ayat-ayat eta diaoskeun ku adina aya sabaraha poin tina ketukan warid anu langsung mancekeun watak Rasulullah nu kahiji ayat 4 jeung 6 dina ayat ieu diedarkeun yen anu ngagaduhan ieu kalam teh nyata nu nyiptakeun jagat raya anu ngawasa aras sarta nu kagungan sagala rupa maka ieu kalam mawa kagungan sarta kakuasaan jalal jeung qahru eta nu nglarkeun hati Umar nu tadina ngagulidag ku amarah dadak sakala ngaleper sieun sakalumos leutik di paeun jatuh maha kawasa di urang mah lain kan sanajan Al-Qur'an dikuro-kurokeun ge kan teu sarieun we bahkan itu nu ngaji-ngaji anu naon ngudud-ngudud anu seserian-seserian kitu kamu dina acara muludan jeung rajaban anu ketika naon anu ketika dibacakeun Al-Qur'an teh anu nunutan saking ngeunheunna dipepende ku sora naon ku sora qiraat itu bahkan anu ngarti Allah tapi teu ngarti maksudna nganu disepati ngeunaheun kana ceulina we eta tilawat ge henteu nyerep kana hatena aya di jama anu budak leutik keur maca bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah ma qari'ah langsung datang hadirina teh warid geget ya Allah ya Rabbi jadi naon warid mah kadang-kadang teu disangka-sangka datangna di bana wae nah biasana warid ge datang berbentuk lolobana berbentuk musibah sehingga orang teh sadar ulah aing teh kitu anu jadi cilaka ya nah
Jadi tadi dia urang bisa dapat kesimpulan model Sayyidina Umar anu model kitu sifat watak cek batur mah bisa dirubah tapi teu bisa ngadina teh walakaya di paidun Allah ketika Allah mikahaya nyata ge aya aya teh eta ge aya haseutina wiridna non wiridna Rasulullah setiap Rasulullah ngadu ka Gusti Allah ya Allah masukkanlah dua Umar ke dalam Islam agar Islam itu menjadi maju pesat. Nah, dua Umar teh kahiji Umar Abu Jahal, nu kadua Umar bin Khattab. Ternyata Allah mere warid ka Sayyidina Umar. Dina waktu sarita Rasulullah 10 tahun melencepan dakwah teh tuani dakwah di nanti belakang. Ini mata kajadikeun dina waktu Sayyidina Umar tos lebet kana Islam. Ajina langsung Umar bin Khattab nyalira langsung indit ka kapilah nanti ka kapilah Quraisy. Bari teu mau pedang. Bejakeun, Quraisy dangukeun ku kabehan. Ai Umar bin Khattab geus asup Islam geus jadi pengikut Nabi Muhammad. Saha zaman anu pamajikan hayang jadi janda, saha zaman hayang anakna jadi yatim, sok sahareupan Umar larang. Kabeh bareng mau tuanian, bah mulai didinya we gencar penyebaran Islam secara total. Bikin 2 kali atuh batu ge ka Sayyidina Umar. Saking heuras kitu Sayyidina Umar bener. Mata urang ge toani nya kadang-kadang urang nya bisakeun anu siga bener padahal teh urang jadi nusana. Jadi orang mata urang ka Allah Subhanahu wa taala nanti selalu nanti nyuhkeun ka Allah supaya orang didatangkeun warid pikeun ngarobah sifat-sifat teu urang. Ya kan ini maksud tujuan Ibnu Athaillah pikeun nembokan yen perang ngalawan nafsu mujahadatan nafsu secara mandiri atau ngadeulkeun kekuatan diri eta mah mualila satahese meunangna. Sababna ieu nafsu dikawas diri teu bisa dikawas sakurang tapi bisa dikawas ku Gusti Allah. Ketika urang rek ngadeulkeun urang mah perlu Allah lah rek tetep hese. Tetapi orang sakabeh perkara aya nanti aya kekuatan Allah. Mata lamun rugi ka Cina urang jadi zaman teu sumber hadiri untuk Islam. Gitu. Tujuanna naon ieu supaya si salik anu keur lumampah nuju ka Allah teu muserkeun paneutupna kana gedena panyakit hate manusia atau hati dirina. Tapi naon muserkeun kana agungna zat al-qahar anu bakal nurunkeun warid mode urang harta ulah diusurkeun urang yang boga handphone salah dan urang ya Allah ingat tekan handphone teh atau misalkan motor ingat kan handphone auto misalkan urang hayang menang pagawean ingat kana pagana henteu puseur henteu fokus ka ka Gusti Allah mah sakudana fokus ka saha kana teh ka hak anu ka Allah anu maha segalanya Allah anu maha ngadi fokusnya ka Allah maha rezeki la ilaha illallah para mata kan naon cenanya urang naon ketika orang disibukkeun ku zikir atau maca Al-Qur'an sehingga orang poho kana naon kana menta ka Gusti Allah maka Allah bakal mere naon anu pangutama-utamana ka diri urang dibanding anu menta gitu sabana akan lobana jelema ngadoa inget kana barana inget kana perkara dipentana poho ka Gusti Allah na walaupun cek mulut ta Allahumma atau Rabbana atau Rabbi gitu kan tetep poho. Ya Allah, mudah-mudahan abdi yang kapeset bumi ingat karena imahna gembleng imah urang teh bakal aya 3 tingkat, imah urang lain gitu. Zikiran we mata kan apa geus abah kitu di tanah. Sagala aya kahayang apapun zikir gitu. Cara bisa luasa. Ketika orang fokus karena perkarana sehingga orang fokus kana gaduhna maka aya bebeunangan jeneng. Jadi supaya orang sisalik ya, ulah naon puseukeun paneuteuk urang kana naon kana keagungan Allah. Tujuanna supaya urang ngaren ngarubah mental sisalik tina naon tina berdikari tina mandiri gitu kan tina ngandeukeun amal jadi ibtikor butuh mutlak ka Allah ieu nu alus mah. Maka hakikatina urayan nyaeta naon tauhidul bil afal atau marifatu bil afal. Mung Allah anu boga bener-bener perbuatan urang mah ngan saukur diperbuatkeun, dilempangkeun, dikijeupkeun, disarekeun, dihudangkeun.
Maka sifat kemanusiaan atau anu teh arunatu basaria anu pinuh ku kabodohan teh sifat adamiyah, eta sifat nu kosong. Sedangkan ari warid datangna ti zat Allah nu maha hak. Maka secara hakikat barang nu eueuh dasarna batil eueuh. Da urang makan mungkin bisa aya bisa eueuh, pasti bakal eleh nalika panggih jeung barang anu wajib wujud. Ya tuh. Barang bakal panggih jeung wajib wujud itu. Maka barang anu mungkin wujud bakal eleh ku wajib wujud gitu. Kan seperti kieu ibarat otak anu ditenggel tadi teh ngamsakeun anu ditenggel tarik sirah nafsu jeung syahwat teh ditenggel ku kekuatan wanita alkohol nepi ka muncak eta otakna jeung hancur sehingga kebiasaan maksiat teh bisa hudang-hudang deui. Ya kan loba jelema nu dulu baheula beuki ieu tapi manehna kan aya kisah oge misalkeun zaman wah dia itu ka indung ngalawan, ka bapa ngalawan, sehingga coba tuh geus eta mah budak teh ahli neraka lah. Geus mah api beneran. Bahkan batu bangsa kamu bangsa kiai-kiai teh ka budak teh naon benci banget. Bayar ka masjid teh ka dino ka ledek ka masjid. Tumben sia maneh ka masjid, moal runtuh eta masjid. Sehingga budak eta teh balik deui. Tapi dina suatu saat manehna teu pira meunang wadi Allah teh nyata kutilelep. Ikuti lalap manehna keur harita naon keur ngalah keusik dipangeusikeun di sungai ku sing baheula mah pantara disasukan banyak ti lalap siga anu metot. Nah siga anu metot maka dina waktu keur harita keur nanti keur kitu manehna nyebut ya Allah lamun abdi dihirupkeun di ku Gusti disalametkeun tina ieu kacilakan abdi rek insaf rek sadar rek ibadah. Mucung heul deui atuh mucung batu eta teh kada pangeusikeun baheula mah meteran. Matak loba nu cilaka ke kadang-kadang jadikeun pamicinan mayit. Murah anu dipaehan dipikeun ka pangisikan biasana kitu teh kapanggih. Dulu di sawah itu si bapak itu dua almarhum itu ada pamisikan gitu kan. Suka pakai mandi lamun balik sekolah SD teh. Loba nu cilaka. Gageunaheun gitu kan pamisikan sawah teh. Eta naon si jelema teh dina hatina ya Allah lamun abdi dihirupkeun di abdi barek ibadah pecengol teh kitu. Mahena langsung dirinya teh batu teh pasti bicarakeun henteu. Meh udah sorangan ujaguan si eta hiji manehna teh insya Allah buru balik langsung nya datang ka hiji ajengan dia ajengan minta tobat minta syahadat deui nya minta madi tobat jeung saguana tidinya manehna neangan geus kolot mantap jadi tukang geus kolot terus manehna teh neangan pasantren teh kata si nyata ka pangasaam ambah didinya ada zikirna sehingga manehna teh luar biasa gitu kan sehingga menjadi salah jadi tawaran jadi wakil ieu embung mah hidmah we mah ke sagala rupana pamajikan jeung anakna geus diserahkeun hartana kami tong ngaganggu urang samemeh urang can meunang jati diri urang sorangan urang mau kembali urang ngagugur ke minta karidon ka maneh lamun maneh mung diterai ku urang sok ieu harta pake jeung sajabana ditinggalan ti urang ditinggalan ti kolot urang gunakeun tungguan urang kembali eta alhamdulillah tu pamajikanna nu asalna goreng adat bageur deui nya akang cenah dieu teh bener mah hege teh dibekalan duit dibekalan naon indit ka ditu merasa sabaraha taun atuh balik di luar biasa nu baheula teh ngobok habis tapi kadang-kadang datang urang nanti urang maka urang tong kadang-kadang aya jawaban gitu langsung jadi jihad di sini bisi ke nanti manehna meunang wadi di Allah urang oge ulah agung ku ibadah urang ya jadi urang nanti urang dina hikmah ieu bahwa naon ibarat cahaya panon poe jeung poekna peuting sakumaha pekatna poekna peuting manehna bakal moal bisa nahan satan nabrak datangna cahaya panon poe isuk-isuk sarua kitu ge peuting pasti bakal tumpul ku beurang pasti tumpul ku peuting gitu panas aleh ku ti ieu seperti gitu amsalna gitu. Tapi Allah mah lebih gitu lebih koha sebagai anu jatiahna kudu panas jeung sifat alami kudu tunduk karena kekuasaan Allah. Katakan orangnya kadang-kadang ulah najir karena perkara anu cukup hukum alam dia cukup hukum alam pastilah bisa lu manehna boga duit manehna urang pasti senang. Ternyata henteu manehna kan aya jelema ya Allah ya Rabbi abdi nyungkeun rezeki berupa acis ya Allah supaya abdi bisa laluasa bisa infak bisa naon bisa nyenangkeun indung bapa bisa nyenangkeun dia dibere ku Allah teh.
Ketika diberi ku Allah maka dia mendapat kebingungan. Nyenangkeun kakolot ku duit kumaha? Arek misalkan depan hete berusaha rekan agama tuh bisa. Nah ukur mereka kolot teh ka duit kakolot unggul beres henteu. Kadang-kadang mah teh jadi kosong, enggak urus kumaha aja. Padahal tadi ngadoana mah teh bener-bener hayang nyenangkeun kolot hayang ieu, tapi ketika geus datang eta duit jadi rubah segala rupa. Jadi kadang-kadang jelema mah menikahnya diuji ku musibah teh kadang-kadang bisa langsung sadar, nah, tapi ketika didatang ku kanikmatan, ku kaluasan, wah hese dirubahna. Watak geus hese. Jadi lamun cukup lama balik deui zaman urek insaf diberi diuji ku Allah ku kalayan kanikmatan, balik deui ka asalna ieu bener. Ya. Jadi orang mudah-mudahan ku Allah selalu dielingkeun ya. Urang mun musibah sanajan tidak gon eta teh Allah teh minta zikir ka urang sabab berarti hati urang keur poho. Atau misalkan urang keur ieu ku batur diomongkeun hambek bah berarti urang naon? Berarti urang sadar yen urang teh keur jauh jeung Allah. Tinggal kitu hungkeun beran hati mah beres. Tinggal zikiran, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saya sambil pikirkeun naon anu dina benak-benak urang. Maka naon ulah ngarasa putus asa ku lobana dosa jeung kadang adat kebiasaan goreng. Oke urang masuk tuduh ketika batu hese watakna dirubah. Nanti suatu saat dia bakal dapat pada gitu kan menang nu manehna sok wirid. Kemudian kitu Sayyidina Umar kan lamun wirid ke Rasulullah mau istilahna teh mau bisa jadi gitu. Kan Rasulullah selalu dalam berdoa itu ya Allah masukkanlah dua umat satu umat di antara dua umat masuk ke dalam Islam. Saking Rasulullah udah sifat anu basarnya teh sifat kemanusiaan Rasulullah aya. Sieun ku Sayyidina Umar. Gitu. Bukan Rasul bukan mukjizat dan tetap we lulumpatan hijrah kali itu hijrah kali bukan karena Rasul dia banyak mukjizat bisa membelah bulan dia bisa dibelah baik kamu jelema can bisa dibelah henteu Rasul ge mata Rasul ngadoa ya Allah naon asupkeun di antara dua umat hiji umat nah ku Allah dijawab warin teh anu ngawirina saha Rasulullah bahkan ketika Abu Islam benar-benar sapinuna Islam nu paling cinta ka Allah na luar biasa harta jeung keluarga geus nilai hargana itu segalanya Rasulullah itu di atas segalanya bagi Sayyidina Umar. Jadi nanti lamun dina hikmah sancana di ibana teh hikmah 228 ibarat kenaon anu lumangsung perubahan hate kawas lembut dirajah ku tentara maka dina hikmah doema dijelaskeun nah eta bisa lumangsung sabab warid mawa kakuatan ilahiyah tina sifat Allah al-qahar nalika warid al-haq timbul maka kabatilan ruksak damago sata tumpur atau jadi robana jama lain ku sabab hebatna toriko atau nariyaduh na manusia tak lain tapi ku sabab mutakna kakawasan Gusti Allah. Itu bisa disampaikan mudah-mudahan manfaat besok sadaqallahul adzim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.